Singnya urang kanu jadi dulur teh kurasanya bakal nimbulkeun hikmah ka urang-urang keneh. Dawuh Kanjeng Rasul di dieu dina Tanbihul Gofilin dina babur rahmah wasyafaqah. Man sataro akhul muslim fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Saha jalma nu boga kabiasaan di alam dunia nate sok nutupan kana aibna nu jadi dulurna, tara daek ngagogorengkeun nu jadi dulurna, maka Allah bakal nutupan kagorenganana, kacacadanana di dunia jeung di akhirat. Ieu hikmahna. Jadi kembalina ka urang-urang keneh. Kajeun ceuk kasarna urang teh kalah dijenyeri ku manehanana tapi urang tetep nutup kana aib manehanana, da hikmahna mah balikna ka urang-urang keneh. Ternyata Allah anu nutupan kana aib urang. Dalam mun dibuka aib urang ayeuna ku Allah cantang tu batur daekeun deukeut jeung urang kitu euy. Waman napasa an kurbatin, saha jalma ayeuna nu ngilangkeun kabingung nu jadi dulurna kitu tah min kurobid dunya, tina kabingung urusan dunia, nafasallahu anhu kurbatahu yaumal kiamah, maka isukan ku Allah bakal dileungitkeun kabingung urang di poe kiamah. Subhanallah. Entak tanya dulur urang, bisi teh mah boga pangabutuh, minimal urang teh bisa bantuan oge, milu-milu mikir atuh nembongkeun ayeuna kanyaah urang jeung kepedulian urang kanu jadi dulur. Eta teh engke Allah bakal ngamiceun ka diri urang teh isukan di poe kiamat tina sagarupa kabingung. Da kabingung anu sabenerna mah dina nalika can aya kapastian urang di poe kiamat rek salametna tina siksaan Allah kitu. Tah wallahu taala fi aunil abdi, sedengkeun ayeuna nu ngaran pitulung Allah ka hamba mah tah madamal abdu fi auni akhihi al muslimi. Pitulung Allah bakal datang ka urang salagi urang bisa nulungan kanu jadi dulur. Maka dina nalika Allah nulungan, dina nalika urang bisa nulungan kanu jadi dulur, maka didinya pertulungan Allah bakal datang ka urang. Dina nalika urang meunang kasusahan, nu pangheulana nu kudu diberesan lain kasusah urang, tapi beresan heula kasusah batur, maka Allah bakal mere jalan keur pikeun mukakeun kana kasusah urang, ngilangkeun kana kasusah urang. Kitu we. Ulah nyebut urang ge nya susah kudu melaan batur, tah eta salah. Kuduna urang sok tulungan batur, maka Allah bakal nulungan ka urang. Mudah-mudahan urang diberi kaistiqomahan dina ibadah.